Lain berat hirup di dunianya ayeuna asa geunjleung kieu euy teu sangka Kosima umur rek nepi ka perang dunia katilu. Mun ingat kayaknya mah kos urang teh hirup di alam dunia teh geus teu aman ayeuna teh beureunan. Yang geus satu berat juang pindah we yuk. Pindah ka mana? Ka ditu anjir ka planet Saturnus ningan. Ini sok tara kirim-kirim si ieu anjir panya aing ngejak pindah ka Garut. Kos ya di planet Saturnus mah eueuh kahirupan meureun kos. Buat aing eueuh cai di ditu mah. Gampang atuh berat. Pindahna cuang ka planet Aquarius. Loba gara ditu mah cai. Geus ieu sakola nepikeun ka mana ieu. Please kosnya ya. Planet mahnya teu aya nu namina planet Aquarius. Nya eta mah Aquarius mah nami bintang zodiak. Nya zodiak bintang. Aquarius tah ieu Aquarius. Lain areueuh gawe teh nya beratnya ngaduan palalerang cek Kosim mah. Pan aya sarakah. Aya sifat sarakah dina diri manusia. Nya contohna nya eta presiden Amerika si Donald si picuaeun eta. Salah atuh da masyarakat Amerika mah cek Kosim mah berat. Salah naon? Atuh milih presiden bebek nya atuh mangkosi mah ye nya hayang aman madunya presiden teh Upin Ipin berat ager eta mah muamal perang-perangan geura Sanes Donald bebek sanes Donald Trump sanes Donald bebek kok nya jalmi eta teh Donald Trump teh nya pemimpin Amerika presidena sanes kartun anjir sanes sanes lain parebut naon si berat eta parebut Selat Hormuz teh kos. Tak naon mun Kosim mah bebeja ka Kosim ye. Baru tuh serat limus mah. Naon ai maneh? Tuh di Kosim mah tangkana ge aya berat limus mah. Geus tara di dahar bejakeun ka si Donald Trump butuh-butuh ting beuki-beuki ting limus mah dikirim ku Kosim hayang sabaraha karung. Cek aing nya ngobrol jeung si ieu mah. Ditabeuh beuki nyasab si ieu mah. Aing. Selat Hormuz kos nya Selat Hormuz nya teh Selat Hormuz anjir cepet laut nya laut leutik gitunya anu jalur ka laut perlintasan eta perlintasan kapal-kapal bisnis kapal-kapal dagang nya lain Selat Limus anu osok nararapal dina huntu kehen lain parah anjir sip aing ge lila-lila dituluykeun ngobrol jeung si ieu mah utah aing uyeur parah anjir bisa wae ya anjir ya Pai Supa lain ai bibi kamana wae teh netizen tuh naranyakeun bi ebah kamana cenah brad tarang ngonten nya atuh istirahat capek geuning tos lebaran mah biasa capek geus naon nya atuh halal bihalal libur berengko ka kolot nya terus teh ka tukang seblak, tukang cilok, tukang baso. Eta mah sanes halal bihalal. Kuliner pembalasan meureunana anjir geus bulan puasa. Aran. Terus bibi teh ngalungsar atuh nya. Nya di Madaripuh capek. Lain capek kamarkaan mah. Ya guys ya. Hampura lah minta hampura lah itu kan netizen pancen halal bihalal jeung netizen. Hampura heula guys hampuranya si bibinya sok ngacaprak sarua urang hampuranya dengan aidin wal faizin najan telat ge bae daripada henteu sama sekali bener teh bibinya isukrek ka mana tuh geus ka tukang seblak nyebageun ku tukang mie ayam isuk mah waranya bisa wae ya anjir ya
mangkok baso. Sarada lapar itu mah. Masak teh. Nyata henteu ya. Urang meuli we nya ka warung nasi Wadedeh. Heeh, meuli atuh. Lapar ya. Naon menu na di Wadedeh? Tadi teh asa aya hayam kecap. Pan ayah mah teu beuki hayam ai mama. Nyonggo atuh tong di hayaman. Kecap na hungkul geda bisa. Make we kerupuk kulit geda ya enak teh. Dia nu kakareke ieu. Mah pan ayah ge teu beuki kulit mah. Nyonggo satulah kerupukna hungkul tong dikulitan. Plesinya Neng Rika Rahim. Nyarios we langsung tadi teh. Ayah dahar jeung kerupuk dikecapan gitu. Nya teu kudu make jeung ka warung nasi Wadedeh, teu kudu di dieu we di Eti. Nya ka warung kayaknya meuli kecap jeung kerupuk. Ya wae. Ya. Padahal mah nyalonkeun jadi RT geura. Jadi RT hoream teuing mah. Yeh jadi RT mah ngadon ngan saukur paciweuh riweuh hungkul. Ya. Henteu ka hartos teu jantan artos mah. Lumayan we minimal menang bansos. Ti iraha RT menang bansos mah. Nya eta we dulu masuk mareunang. Teu aku RT nah henteu. Ya, please mah nya. Najan urangnya ho si RT osok menang bansos. Urang pura-pura teu nyaho we mah. Nya, bahaya. Tong piomongan anjir. Kayak dipecat anjir jadi warga iku si RT. Ya wae. Ya mah ayah mah kunaon mung jadi RT. Kulantaran jadi RT mah pasti dititah pidato. Ayah teu bisa. Nya tuh kari maca we teu bisa mah. Henteu jiga maca puisi mah. Nya maca pidato mah hese. Teu bisa pokona mah. Itu bisa dibaca mah kari diejah ya. Diejah cenah. Diejah kumaha? Nya diejah kan aku teu ngarti. Ngarti tapi kan piraku atuh Geus teh loba maca. protes ye, turutan we mama. Tong bandel. Kumaha? Up ipi, Pipi, ada, ada, oto, oto, sok hijikeun. pidato. Eta geuning bisa. Direkan budak bolon ieu urang ku Titi Kadarsih mah. Ya wae. Balas serang bat nyamuk. Kumaha kos? Mana ngalamar-lamar gawe teh geus menang acan. Alhamdulillah berat berkat doa ti didinya we dikubul kosim ayeuna katarima gawe. Geus gawe maneh ayeuna? Heeh. Syukur alhamdulillah ya Allah. Katarima gawe sih ya guys. Pang-pangna ngan berat ari geus buah penghasilan mah kosim moal kosim nurut-urut ka didinya nya. Benar. Oh, eta benar pisan anjir. Aing anu nurut-urut ka maneh. Tah, ayeuna maneh geus katarima gawe. Omat anjir, kudu junun. Tanggung jawab kana pagawean sing benar. Oh jelas berat. Masalahna ieu mah pagawean anu tiba baheula dipikahayang ku kosim. Sajalur pisan jeung sakola kosim baheula jurusanana. Oh, mau gitu. Mana emang gawe di mana ayeuna? Eta fotokopi ngan berat nu dihareup. Tempat fotokopi. Heeh. Emang aya sakola nu kitu. Japaleun didinya mah baheula pan kosim pernah berat di Pangandaran sakola jadi barista. Satahun tah. Ngecaprak gitu. Ya naon hubungan hasil teh sakola barista jeung gawe di tempat fotokopi kos. Pan sarua atuh berat, sarua keneh aya kopina. Nya sarua aya kopina. Tapi pan konsepna beda kos, fotokopi jeung tukang nyieun kopi. Fotokopi mah dokumen kos. Ngaduplikat dokumen maksudna eueuh hubunganna jeung nyieun kopi, pan barista mah tukang nyieun kopi kos. Pan eta berat operator tukang fotokopi teh loba ngajajar aya tiluna. Tamanna teh sok ngopi, kosim nu ngieuna. Anjing gaya teh eta operator fotokopi. Nginumna meureun espresso, meureun nya Vietnam drip meureun. Nek lain berat, nyieunkeun kopi anu saset we ti warung ngarep praktis cepet tereh. Anjing teu kudu sakola barista atuh sia teh kuya. Ya, maneh capek-capek baheula anjir sakola nya 1 tahun jadi barista. Heeh.
ngan saukur kikituan mah geus we teh jadi canoli maneh diajar dipipir anu hajat nya tukang nyeunan kopi aing ge belul atuh si teh ngecekeun hungkul mah ya we anya sih ya ampun teuing bisa wae ya anjir ya. Pentil gedang